Ya, mangga para murid sareng para mitra urang teraskeun kana nyerat aksara saterasna nyaeta ca nya. Yo langsung we lah nya, langsung we. Kieu tah bentukna. Ieu teh ca nya. Kedahnya nak sabaraha kotak pami ieu ca urang cobi anu opat nya. Urang cobi we keun. 1 2 3 4. Tah ieuna kitunya tuh 1 2 3 4. Ieuna tarik ti dieu ka dieu, ti kenca ka katuhu kuriwolkeun ka handap. Tah kitu. Teras dikitukeun eta anu opat kotak. Cuma saupami opat kotak tuh katawisnya katawis teu saimbang tuh. Ieuna talang luhurna panjang teuing. Cobi saupami genep kotak, urang genep kotakeun we nya. 3 di luhur, 1 2 3 di handap, 4 5 genep. Hayu urang cobi. Tarik. Gitu. Iekeun. Ya. Jadina kitu. Nya. Jadina teh jiga kitu tah. Dengan ieuna jadi rada ngalogodor. Urang kombinasikeun atuh nya. 4 3 gitu nya. Yuk. Tah kitu. Jadi ieun 4 1 2 3 4 kitukeun deui. Nah. Kieukeun taekeun langsung plek. Urang ngangge anu genep deui 1 2 3 4 5 genep. Nah. Kitukeun deui tah. Jadi saupami bade anu genep si leoran ieuna peuntaskeun ka dieu. Yo ayeuna urang cobi anu 4 deui. Tah. Kitu. Kitukeun dugi ka dinya. Urang cobi anu genep deui. 1 2 3 4 5 genep. Kitu pengkolkeun. Kitukeun. Wah, teu imbangnya. Berarti ieu tiasa wae saupami bade di opat kotakeun kieu tiasa wae sih, cuma urang kedah ngakalan kumaha supaya dengdekna imbang. Gitu ya. Urang cobi deui nu 4. Hayu, urang cobi deui nu 4. Gitu. Kadinya tah ieuna pengkolkeun kitu heula. Langsung kitu. Olep. Nah. Kitu nya. Ieuna tempelkeun kitu. Ieu teu aya nu kaluar tina kotak ieu nya ulah dugikeun ka aya nu kaluar tina kotak ieu tah. Cik urang teraskeun anu ka opat anu ngangge opat kotak heula tah kitu. Nah, ieuna rada dikieukeun nembe dipengkolkeun. Holep. Dah. Tuh nya. Jadi ieuna di dieu tah. Tingalikeun tuh. Ya. Tingalikeun. Nah. Jadi urang damel 4 kitu 1 2 3 4 kotak. Langsung iekeun nya sok kitu. Nah, ieuna rada pengkolkeun ka dinya. Nembe dikuriwalkeun. Tah ieuna aya leungeunna peuntaskeun heula ka ditu. Belok plek. Kitu nya. Ulang di handap ye.
ulang dihandap gitu. Nah, ieu mengkolkeun ka dieu langsung puter balik plus. Nah di kieu langsung di tengah eta lep. Offset tapi nya keun salah cenah. Yuk urang ulang deui supaya ulah salah. Ye oke. Gitu. Ieu pengkolkeun di dinya puter balik jatuhkeun di dieu lep. Yah pas. Urang cobi deui. Kieu teu nya. Kieu pengkolkeun heula ka dinya puter balik katengahkeun salib. Nah kitu deui urang sampai ujung. Kitu we latihan mah tuh. Tah kitukeun kitu pengkolkeun taekeun pas. Oke deui hayu. Jadi urang pilih anu opat wae nya gitu set gitu iekeun di tengahna tuh geus beres deui terus sampai ujung itunya 1 2 set bismillah ya pengkolkeun heula ka dinya puter balik taekeun set tuh gitu rada ieu bengkok teuing tah deui hayu. Oke set iya pelok gitu. Nah gitu ya deui sampai ujung we gitu terus gitu iekeun pentaskeun ka dinya naikkeun ka luhur tah gitu kan deui jiwa lupat 2 di luhur 2 di handap. Nah gitu set gitu lep geus. Nah sakotak terakhir 1 2 3 4 2 di luhur 2 di handap gitukeun pengkolkeun puter balik piteskeun taekeun ka luhur tret ya oke tah kitunya mangga wilujeng nyobian.